Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala wargi kaum dangu garaya Sunda di mana wayana. Manga urang lajeng kene ya carios dongeng si Bopeng dina judul ngalalana karya Adi Uyan bagian K18 anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mangga pala wargi kanu neme gabungna ulah hilap dukungan anakku cara like, komen, subscribe sareng dicolek eta tombol loncengna supados teu katinggalan carios-carios anu salajengna. Hatur nuhun mangga wilujeng ngadangukeun. Nuhun penggawa kaula ngarasa regreg saur Sakadomas bari neuteup ka para abdi dalem Kadipaten Gusti Adipati. Kaula gaduh usul ceuk hiji aki-aki nu panonna tileng awakna bugang pisan. Usul naon yang singalodra ceuk Sakadomas. Numutkeun emutan eyang leuwih hade Gusti Adipati nyewa jago-jago silat nu aya di Tatar Kulon. Ieu Gusti kaula satuju eyang. Ayeuna keneh Paman Senopati jieun sayembara undang para jago-jago kadipaten keur merlukeun para jago unjuk semanga Gusti Adipati. Kaula amit mundur. Senopati Bargawa deku bari undur ti eta roangan. Tunda carios Adipati Sakadomas kacaturkeun di hiji gua nu aya di wewengkon Gunung Rakata. Dua jalmi nuju sila bari gunem catur Kasep Arya tos cunduk kana waktu datang mangsa nu sampurna. Eyang nugaskeun anjeun ka Kadipaten Salaka Nagara tepungan Resi Abirawa sampurnakeun ajian Pancasona anjeun ka Resi Abirawa. Unjuk sumangga eyang, saur eta pamuda nu boga ngaran Arya Manarasa. Dedegan eta jajaka jangkung badag Rarai Kasep lir ibarat Abimanyu putra Arjuna. Pokona mata kapita mata kataji ku Kasepna Arya Manarasa. Ieu guru Arya hiji nini nu boga ngaran Nyai Sarirasa alias Iblis Momok Badag. Di badag pisan. Nini Sarirasa ngarahuh nepi ka dadana turun naik. Eyang sabenerna ngarasa asa jauh paninengan anjeun rek papisah jeung eyang. Tapi dalah kumaha
pamohalan eyang terido anjeun ngalalana sumuhun eyang jisim abdi oge ngaraos sedih nu teu aya hinggana da ukur eyang ngurus uing ti orok dugi ka danget ayeuna Arya ngarangkul Nini Sari Rasa bari nyium tarang Nini Sari Rasa palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana cag dugi ka dieu carios ngalalana bagian ke-18 mangga urang teraskeun lajengkeun kana bagian anu ka-18 wilujeng ngadangukeun. Amit mundur eyang saur Arya bari kolebat les ninggalkeun eyang Sari Rasa alias iblis momok badag. Aduh meni badag pisan eta momok. Hapunten parawarginya. Da emang kitu ti dituna. Arya kokolebatan di jalan satapak rek nuju ka Salaka Nagara. Rad Arya cicing di jalan cagak bari bingung. Kudu ke arah mana jalan ka Salaka Nagara? Itu aya warung. Arya gancang lempang nuju ka eta warung. Geek Arya diuk dina bangku kayu bari pesen bi uing pesen kopi jeung kulup sampe si tukang warung netep Arya bari nyarita mangga aden cek tukang kopi bari netep teu kicep-kicep ka Arya gawas camah ieu uing tadi pesen can dilayanan cek si lalaki tengah tuwuh bari ngalinting udud bakona nya Sarkim bawel apal uing teh dagang kur sorangan Sarkim Noel bujur sarmah nu bahenol kawas bujur entok duh eta bujur dikabitaeun euy cek Sarkim bari nyakakak montong jahil sial aki-aki bau bako nyisar mah jamedud Arya mesem bari nanya ka Sarkim hapunten Abah dupi ka Salaka Nagara kapalih mana oh di pas pisan jalan cagak aden kapalih kenca cek Sarkim bari netep antep ka Arya beuh mun uing boga beunget kasep kawas ieu jajaka sigana sakalurahan beak ku awewe palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana cak dugi ka dieu carios ngalalana bagian anu ka-18 hapunten palawargi da geuning per episodena teh sakedik mana makana ku abdi dihijikeun sa video dina 2 episodenya hatur nuhun palawargi anu parantos setia manteng di channel Sampurasun Dulur mangga diantos di bagian anu ka-20 mungkin anu pastina leuwih rame deui hatur nuhun palawargi wilujeng kantun mangga permios